Aduh, Ben urang barada riet ka pemerintah urang ama Step Ben ting kunaon ieu teh. Kenaon step? Ya tuh urang teh kan ayeuna teh ieu nya tina ayeuna teh keur aya wabah pandemi Covid teh. Kopet kopit meureun. Geus teh Covid tah. Heuh da urang nikah teh ieu keueuk ngarek ka kota dieu teh Jadi we urang di lembur heula ayeuna teh Nya atuh cari aman Terus kenaon maneh mantak lieur kita ke pemerintah step? Atuh rek kumaha teu lieur teh Ben. Nya heuh nya pan tina ieu teh naon kerah social sensing teh nih. Naon cek maneh tadi sengsingin. Distancingin. Eta beurlah jaga jarak teh. Eta maksudna teh. Naon kitu? Takan cenah pemerintah teh naon kerah ngaluarkeun peraturan ulah muka pantau make leungeun tah kos ka Indomaret kitu nya ulah make leungeun make siku cenah. Eta emang siku teh lain leungeun kitu Nya atuh leungeun puguh riet nya. Puguh riet teh ka pemerintah teh nya hanis teh. Nya itu sarujeng waduh atuh emangna corona teh kitu cicinya tina leungeun doang gitu ngendog gitu tina leungeun gitu kan henteu meureun teka deuleu make matam ieu kudu make horoskop teh geuning. Horoskop naas teh? Eta geuning anu bisa ngajum ieu gini ribuan kali geuning. Mikroskop meureun sama Nah eta maksud urang teh eta. Eta nu kerah Microsoft geuning eta sop buntut meureun tah. sia mah. Pokona mah eta jadi kudu anu kerah kudu bisa ditanya make nu kitu doang. Kan make anu kerah panun mah teu bisa Emang dia kitu corona teh bisa katanya kitu na leungeun keur cicingna leungeun gitu. Terus make siku muka pantau teh. Atuh henteu lah atuh teu kaciri boro mata. Nu kerah komplit tina eta tina siku meureun tah. Anteulah kana pantau terus diceklan di ku batur kitu diantarkeun ka batur terus sareng waduh kan iya ribu jeung dikeun pemerintah urang mah nya aneh nanti nya iya lemot leuwih lemot ti ieu tah siput tina keong tina keong racun tah nu loba di kebun gini tah Ya geus kitu. atuh geus teh atuh bayangkeun nya naon kerah bahasa kamari teh gini nya naon kerah eta teh ulah naon kerah ulah mudik cenah ulah mudik ka lembur cenah ai ieu mah naon kerah ai naon kerah selain mudik mah kayak cenah eta sarujeng waduh anjir atuh itu teh bang teh anu mudik doh anu kerah anu merantau doh gitu kena Covid teh belum tentu eta anu merantau teh kena Covid da kamari ge urang gawe di kota itu kunaon naon da bangsa naon kerah lokasi itu urang mah can zona merah kamari teh buru-buru balik we urang teh naon kerah rising teh gini naon kerah Rising naon sih rising? eta geuning anu eta eureun teh geuning Sama risen eta mah risen. sia mah eta mah teh kitu kaluar teh urang eureun naon kerah mantakeun kamari teh ieu naon kerah deket puasa urang ni kabebelaan eta henteu ieu henteu nungguan naon kerah THR kaluar cair atuh urang teh kamari teh ieu naon kerah ngarek ngarancanakeun urang geus meuli baju eta geus mesen sasetel teh urang teh kamari teh orang aya si Covid eta atuh urang teu jadi urang era atuh ka acah kamari teh geus mesen ngajahit kamari teh sebenarnya eta teh ujung ieu kerah ujung sempak-sempakna urang mesen sasetel Sia mah mun kana sempak-sempak ngajahit ka acah pan jahitan mang acah teh atuh meuni nepas ngeunah haneut kana bobogohan aduh sia mah kana nu kitu wae lah ngira teh. Atuh pura-pura tas hari Senin tahdir orang bebelaan kitunya efek teh nyisar wajeng waduh nya pemerintahna lemot gitu aduh aing geus teh ieu nya cenah urang basa mudik teh ulah mudik cenah nya cek urang mah lamun arek dicaram kitu mah samemeh ieu nya samemeh rek lebaran we kudu nama dicaram ulah bulak-balik kan ditu keur bulak-balik eta batur coba ge bulak-balik model kitu ge
eta teh emang nanti mawa covid gitu kadele gitu kumatana gitu wes eta mawa covid awas cenah atapan dekat ciri ukur ke kamari ge diteksan ge suhu tah atuh etan meureunnan tiun keur panas-panasna kitu nya trik matahari nya panompoe nya panas terus teh tet cenah we eta 37 derajat tah kadeta covid cenah sah pada manehna teh tukang parkir atuh tukang parkir teh atuh di luar wae tingkat ngangkara hideung eta saha si kamar teh mang oman no salamet ngaranna teh tukang parkir eta atuh ngarjarauhan atuh anu arek mayar teh kalah iya cenah kara dientel-entel eta duitna nya cenah panang kara mere 2000 cenah emang tong di pemulangan we cenah gaje ngomong pemulangan tah emang udah parkir bara ribu kita diberi 2000 kita pulangan di anjir eta jelema goblok we Terus kumaha tah pemerintah teh nya kitu lemot kitunya kudu nama ti awal-awal kene wieu kuda ulah kieu udah kitu tah lamun cira eta temen India tuh tingka nongkrong make tank lamun aya nu kaluar ka ieu kaluar tah di mana di temak tah huluna hulu biji pelena tah dihancurkeun eta diasongkeun eta keur senapan tank baja kena eta hulu jelema bayangkeun saking ku ketatna di ditu mah nanti urang naon atuh leha-leha terus ayeuna teh geus 1000 karak manehna teh si grup kitu pusing ge terus kabeh teh mere bantuan sosial cenah aduh aya 500.000 mun selama 600 kira aya ka urang mah 600 nepi na teh ane teh dipotong gini kanan jadi 400 wah kita gitu tah adipun teh pemerintah urang mah kitu tah ai ti ditu nama 1 juta nepi ka urang mah 200.000 goblok tah loba ting begal di ieu tah di pertengah jalanan loba ting begal eta teh kitu teh taripu tah orang ge nang kara arek ngarokok ge menih hese untung we urang teu ngarokok sama sama teu ngarokok atuh da arek naon atuh hese ngarokok emang teu ngarokok pura-pura terus kumaha tah pemerintah teh goblokna teh atuh kieu nya terus kamari teh cenah mah nongkrah angkutan umum teh nongkrah kur 50% kapasitas penumpangna coba pikir kumaneh emangna eta penumpang teh eta doang gitu nya atuh budak beda atuh batur teh manya eta wae atuh meureunnan nongkrah moal kitu eta ngaranna ge umumnya jeung saha wae kan eta sarojeng wadul coba eta nongkrah coba eta emang kitu corona teh katanya kitu wes eta mau corona ulah asup cenah ulah ilu kana angkutan umum kan teu logis emang kadele kitu teh corona teh anjiran apa rieut asana teh kata pemerintah tipu asana teh kadengena teh apa gori teh bener oge nya nya eta angkutan umum teh pan meureunting saha wae nya aduh engenya rieut pemerintah teh nya umpugeun ngaririt sorangan ku beuh pemerintah teh aduh nya cek urang mah kieu nya eta teh ulah ieu lamun arek kitu brek kitu kabeh terus eta oge naon karena masyarakat oge kudu sadar eta teh bahwasana eta teh Covid teh emang nage henteu berbahaya nya jeung kalangan muda nu bahayana teh jeung anu geus karolot nya geus barongkokan geus bau taneuh eta bahaya eta soalna cenah serius nongkrah dokter-dokter teh membuktikan bahwa nangka si virus Covid eta teh bisa dibunuh ku imun dalam tubuh kita sorangan jadi orang teh anu heulah kitu ngarora keneh teh bisa keneh imun teh gede keneh kitunya bisa nahan gitulah maehan eta virus tapi amun anu geus kolot ngesebutan teh mah nya eta imun teh turun jadi rentang kana eta teh gitu gitu terus made eta kitu cuman eta pemerintah teh kumaha de teh ugut nya pemerintah teh geus nyaho kitu kurang ngabobodoh sorangan terus ngalilir sorangan coba eta ge bantuan sosial 600.000 nya ye
di Pulau Jawa oge nya lamun teu salah mah aya 32 juta jiwa wa 32 juta jiwa ya di Jawa doang ya bayangkeun ya di Jawa doang 32 juta nya dikali 600.000 berapa coba itu ayo itu sia duit eta miliaran anjir eta coba eta rege si sakra si Jokowi eta rege nya orang dia tak pasti ngutang deh tak kan negara lain teh ke negara anu penghasil duitan kan si Amerika teh nya kan namahan dia eta aing nya heuh cek urang teh tadinya kamari teh nya lila ting mah urang teh bertamu di negara sorangan soalnya aset-aset negara orang teh dijarwalan coba bangsa kamari eta si Jokowi cenah arek pindah ibu kota eta ke Kalimantan berdua tak kan nyen ke istana teh lain 2000-eun lain 3000 lain gocengan eta teh miliaran ratusan triliun aduh eta duit di mana coba eta da cukup ladang pajak oge ngadaran ieu nu kerah duit rakyat oge moal nape sakitu kan riet nya manehna heuh nya tong geus we di Jakarta nya kedeng deo ge tenggelam Jakarta tuh tenggelam tong pada bahasa deh da emang gitu meureun ada pendudukna padat kitunya di bawah naon tekanan air laut eta teh nya kitu nya coba pikirkan kemana eta coba rege bantuan sosial 600.000 dikali eta bara juta jiwa coba di Indonesia eta coba aya nangis nepi ka Papua eta kok erang Covid teh sebenarnya eta teh kasadaran masyarakatna sorangan lain pemerintahna iya sih emang lagi pemerintahna lalai terus non karah ai masyarakatna badot jadi lalai badot lalai badot teh mas teh nya tuh pemerintahna lalai terus non kerah masyarakatna tengil gitunya sebodoh ting da geuningan anda gitu ti urang mah nya loba kitu jelema anu karena neangan ya teh kitu kehidupan sehari-hari teh beak ku harita doang gitu urang gawe ayeuna menang 50.000 nya beak ku eta doang we terus eueuh jeung naon kah kitu jeung PPP kahareupeuna loba teh nu kitu teh koma di kota-kota mah coba ayeuna anu nge-Grab gitu nya heuh nu ngagerek curhatan Grab cenah parari itu lolobaan eta haripun nanti kitu Indonesia teh tah aneh teh puguh urang negeri gitunya negeri 1000 ieu nya jadi naon kerah disebut lagi atletikal selamanya jadi orang nancepkeun tunggul oge jadi gitu model hui gitunya tapi tingkat kemiskinan teh pangloba da ti urang teh ya ting meureunnan loba ting ieu nya kah naon kerah jiwana gitu meureunnan loba ting penghunina rieu pugulah urang mah ulah riet-riet teuing lah mikiran nu kitu mah da moal enggeus ya teh komo pemerintahan kitu mah ti urang mah geuninganan naon karah aya kana duit meuni sosorobot gitu aya kana naon karah gawena lang leuyeuseun untuk pas kamari teh geuninganan anu naon karah pasal debatkeun ieu teh geuning pasal teh geuning nya naon tah geuning itu naon karah dewan-dewan teh kalah malolor lain ngadebatkeun ieu lan karah ngediskusikeun gitunya kalah malolor katanya kata kasore ka kamera eta beungeut ka mana aduh kayaknya bener kitu tah pemerintah urang teh kararit tuh tah udah marena teh geus eta nya komo Islam mah kitu geus ngasumpah kitu tina anapeun Al-Qur'an ulah dianggap remeh jadi pemimpin nu kitu teh komo agama Islam ulah dianggap enteng soalna eta teh kayak tanggung jawabna teh di ka akhirat nu kitu teh nu pemimpin kitu teh na zaman bareto teh zaman Nabi mah khalifah gitu si Abu Bakar oge sorangan cenah nyarita curhat cenah ge aduh ieu teh musibah nu paling gede-gedena kunaon cenah musibah ya ieu urang nanggung hiji negara urang ieu tadi tanggungan hiji negara teh tanggungan urang cenah ge eta teh jadi khalifah teh lain samanang menang eta teh musibah cenah cek Abu Bakar oge bayangkeun aduh tadina urang ge cita-citana yang jangan jadi presiden
geus nyaho kitu mah urang ngundurkeun diri we jadi rakyat biasa we standar serba kecukupan cukup beli mobil, cukup nyieun imah gede, cukup majikan 2 Asya mah kan anu kitu wae urusan pamajikan wae lah sia mah. eta mah kan kumaha urang urang lamun bisa nanggung awi 2 leunyeur teh di talian pas kitu urang bisa nyanung teh kudu seimbang. Tapi loba awewe ayeuna mah henteu moal patiri do di naon kana di madu teh nu aya ge cenah ge langkahan heula mait aing jadi ge. Atuh kan urang neangan anu ieu tah lamun nongker ngadumel wae nya istri ka hiji jeung istri ka dua teh urang kawin deui ka 3 jadi kan istri ka hiji jeung ka 2 teh damai tah jeung nyerang istri ka 3. Sia mah sarojeng waduh lah tuh kitu mah ulah sok kitu atuh hargaan eta hate awewe teh sia mah hate awewe kan eta meureunnan naon karah cek Haji Roma Irama teh gedenganan naon karah eta teh karah istri solehah mah ieu naon karah perhiasan terindah di dunia ini lagu geningan kumaha karah setiap keindahan Neuh nya make neuhan eus teh ke yang tampak oleh mata eta sora anjir ngegeber ganeng sia kitu pokona mah eta terus kemana teh pemerintah teh Nah, nya kitu aduh pusing teh. Atuh sagala naon kerah perintah teh sareng waduh nganganan kopet ieu teh sareng waduh cukurang mah brehkeun ieu. Lamun ieu teh sok cenah rakyat-rakyatku sok lamun arek aktivitas biasa tapi yuk urang ayeuna dalam pandemi corona ieu covid ieu urang wayahna kudu bisa jadi naon kerah new normal jadi non kerak aktivitas ayeuna teh beda jeung nu kamari tahun-tahun kamari pokona mah non kerak hade singkade jaga kesehatan kebersihan utamanya dan juga pakai masker biar tidak rentang terhadap covid ieu ayo sama-sama kita kerak mengalahkan virus ini jadilah negara yang baik dan bersih supaya virus-virus yang akan datang lagi tidak akan bisa menggeparkan negara kita. Ai turis datang wae eta nu mawa kopet teh pan beureun di luar negeri kene teu hiber ku angin meureunna itu teh saperna mah. Ya goblok da pemerintah teh kitu. Rakyat-rakyatku. Siapa? Yah siapa kalah geus lain lah urang gara balik ke sore ya lah laparnya rakyat-rakyatku aku lapar can dahar euy